Hidup kemana? Jangan ke diwai aja. Ya, mana kenaon nis? Gara iya ta. Sinarion mana? Keluar. Pangmikeun ieu daek teh ka Mang Nur. Aing teh ngaranna awak ka dituna euy. Hah? Pangmikeun kurung manuk ka Mang Nur. Urang teh ngaranna awak ka dituna. Gaskeun. Hah? Oh, gampang aya masalah eta mah. Kan kare sing nepi. Hah? Sing nepi. Mang Lurah keur di ditu tuh, deket kebona. Sabarat tinggi. Geus dah. Ulah lilanya. Gas tau, beres. Dari maneh? Lem berit, lem panci, hayang irit kawin ka banci. Bantuan atuh aing mah kerja caprut mah. Bisa ada gitu nama manehnya nya bong-bong Nyaho da aing mah, kana nyanyi mah pinteran aing mah. hebat Jelas. Dijual teh ku aing mah main betulna euy. Sabaraha cuk? Lah, sabaraha aing sapayuna keur tegoblok duit ya euy. 5.000. Tah bisi nonong butuh teh beuli teh aing mah. Baraha? Ku aing mah sabaraha bae lah. 10.000 jual. 10.000. Nur. Mana eta deg? Hah? Naon? Ente mah. Ya, kieu Nur. Urang teh wang aing ngaran kabaturan ku silih heuh. Oh. Urang teh ieu teh aya tahan ku si Didis nya. Ngajual kurung manuk tah jeung ieuna, tah jeung bantal manukna. Hayang teh 150. Karunya tulungan sih itu jam beli biasa garupana. Ke heula ulah ka nyarocos teh ngomong maneh teh ieu teh kurung manuk teh nu aing ieu teh. Justru eta dijual teh manehna butuh jam beli beas. Allahu akbar. Pan manehna teh kan karek keluar di rumah sakit. Anu aing mah kurung manuk nanti nu aing. Hah? Nu aing. Di rumah sakit di penjara. Ya anjing sia kal ka aing ngadat nu aing kurung nanti nu aing. Hah? Lah jangan gitu. Aisyah naonna ngobok unturkeun aing. Sia anu nyenturkeun aing. Oh, cuma durhaka. Yuk kurang kumaha baturan. Ai kakak mah dijual amuk aya naon. Aduh, aing disunturkeun ku siapa dah naon? Ya, ai dieu sanu asup nyunturkeun maneh atawa saha? Lain pan aing kasunturkeun ka handap. Saya pak kiri di tadi teh. Saha itu? Si Didis deuleu tuh. Didis. Wah, si Didis. Didis, obok. Aing ngaledok kalah oge. Ya, aya nanaeun kalau deduk-dedak dihandap di dieu tanah. Oh, sia nyunturkeun aing nya. Nyunturkeun naeun aing pan tadi teh nita mikeun kurung ka si budak teh ka Mang Nurkeun. Si ieu nyuturkeun aing. Aisyah lah. Nah, kumaha ya aing? Aing nu jadi dia Des, pangdapkan plat nomor tuh. Bintang antung kitu baudan. Siap, anu tukang hareup mah. Nu tukang tuh baudna lesot hiji. Nu tukang heug mah. Kayak wabi bener. Hari tanah geus ka dieu. Udah kuntik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Akan. Maneh. Tok. Kenalin teh. Ya bantuan nurunkeun ieu kehed. Bantuan nurunkeun ieu aya nyen gerasi. Hah? Bantuan nurunkeun ieu tah. Siap lah, yuk. Gaskeun. Oh aing ka heula nya. Hah? Bantuan nurunkeun ieu ame tereh anggeus aing ka heula. Yo ngomong bantuan gitu sia teh. Heuh aing ngomong bet. Heuh nya. Oh si anjing. Kumaha ieu teh? Dikuat, ieu panas ya. Ai kampen mah kumaha we atuh nya. Silih aya balat mah. Aduh, sugan we ai diberean da ku si doyok. Anjing lah. Aneh ai si doyok. Nyeuna atawa iyang ieu teh. Anjing. Nah sia kali ditaikeun kan. Dia kan aduh aing sia. Ngomong anjing. Turunkeun ieu. Kabina teh sia. Nah, matake aing lieur aing mau jeung sia teh. Turun anjing sia mah. Sia anu budak. Ya, ti dia. Ya sia mah teh taikeun cenah. Turunkeun goblok. Taikeun dari masa mah. Anjing. Sia. Ah, kieu mata hirup, mata korek. Sia. Sia anu budak. Cina geus di mana Mang buat ya? Ulin wae kieu rek. Oh, mana geus mana? Hari sini nya. Oh,
besi berarti. Di video. Air anda, Rik. Aku belum mau bah. Kurang liburan gerang enggak ya? Aduh. Loh, kalau aing teh gitu. Udah yang mau itu. Habis kita. Kemana? Di mana itu orang mana? Nih, yo atau beda-beda. Asal kira lain orang yang diam. Duit kita atau mati sakit. Tapi dijamin halus. Harus sama gagah dari temu kan potong kurang. Aduh, yang heula. Orang lain duit terus. Tapi bener. Ayo. Teh ngawe enak. Oh, gampang urusannya gampang. Bopeng ti iseun. Ya. Oke lah. Cuma terjadinya. Alhamdulillah. Oh, makan kami. Lumayan, main duit aing cair tingginya gitu lah. Beli pati mana wae cair gitu aing mah. Hanya bisa enggak beli beja. Kalau itu benar sih teh. Bener itu tuh. Neng, punten, tanda. Mie ayam baru yang Dan, aing nganjuk. Siap. Pada sabaran Mang Jack, pada 15.000-an, nah 20.000-an, 20.000 mah pasti jumbo. Pada mana? Ieu bageun euy mana mere nganjuk aing. Nu jumbo we nu 20.000-an. Naon? Anu jumbo nu 20.000-an. Sana seblak mie ayam. Pada jumbo, 15.000. Nu jumbo nu 20.000-an. The big boy 20.000. Oke? Ngomong. Nu jumbo. Yes. Tadi ngomong. Tapi kira Mang Jack, duit naheula, Mang Jack sok dianjuk. Pan kita tadi teh aing teh nyarios, aing nganjuk, sia wios tina 20.000-an. Pokona mah Mang Jack, abi mah apa naon? Dia ini siapa? Aji. Dak, balik ayam dak. Mang Jack naon kamu kasih budak? Aing teh tadi teh bari nganjuk. Sok cenah, 20.000, 10.000. Aing nana lagi. Mang Jack, heula atuh mah. Di mana-mana ge anjir. Gak heula karek mayar speaking English, you know? Oh yes, good morning. Okay. Good morning apa selamat pagi, Bang Doyok. Pembudukan anjing mie ayam. Dasar lu carelo, sarwana. Ya, aku happen. Come here. Yo. Naon Kang? Rokok Marlboro nu beureum. Bari sabaraha kilo? Marlboro beureum sabungkus. Nah, sabaraha kilo? Sabungkus beureum lain kilo. Oh, moal mangga Kang. Kedap. Mangga Kang, naon deui? Nah ieu mah naon minyak minyak. Hengalkanlah. Aduh, ieu mah cigan mah budak tukang dagang teh. Rokok Marlboro sabungkus, nah minyak segala Kang. 16.000 Kang. Itu sana 10.000. Marlboro rokok, nah geuning teh jadi 10.000 segala. Aing tuh. Mohon Kang, aduh hapunten wae da ayeuna mah mararaha gitu, ararawis ayeuna mah teh harga-harga teh sarupi teh. Abi ge meser bensin tuh. Bingung aya teh abi teh kedah sabaraha teh bicara teh biasa. Di pasihan premium, kedah pertama ku aya abi teh geuningan. Cenah kumaha tuh da abi teh teh lieur aya jam leutik kieu mah. Gitu Kang lah. Hapunten wae Kang, da awis geuning Kang teh. Aing mana jadi kalah segala. Aing ieu mah jalma teh. Aing hese, sugan aing teh budak. Anja. Ini kalah ngaleos.